Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa anta tahaffaza sareng yen ngaraksa anjeun aidon deui fi kalamika dina cariosan anjeun min ifsya'i sirri tina nyebarkeun rahasia wa minal mizahi sareng guguyon ghairil laiki anu henteu pantes li annahu karana sayaktosna itu mizah yurithu eta ngawariskeun itu mizah al hikda kana dendam atawa kana unek-unek wa min kasrati dhahiki sareng tina lobana seuri aurab isauti atawa narikeun suara bihi kana itu kalam wa min ubusil wajhi sareng tina merengut wajah qala parantos ngadauh sallallahu alaihi wa alihi wasallama innallaha sayaktosna Gusti Allah taala maha luhur Allah yubaghidu eta bendu Allah al mu'abbisa ka jalma anu merengut bi wujuhi ikhwanihi dipayuneun pirang-pirang wajah dulurna itu mu'abbis wa minal kibri sareng tina takabur wal ujbi sareng gumede wal fakhri sareng sombong qala ta'ala parantos ngadauh Allah ta'ala fala tuzakku sareng ulah ngarasa bersih anjeun angfusakum kana pirang-pirang diri anjeun huwa ari Allah alamu eta maha uninga biman kajalma ittaqo anu takwa itu eman wa minal istihza'i sareng tina ngaguguyonkeun bi ahadin ka salah saurang au min muhakati qaulihi atawa tina ngalelewe cariosanana itu ahad wa fi'lihi sareng padamelan itu ahad au ta'ridi atawa nyindir bisyai'in kana hiji perkara min uyubihi tina pirang-pirang kacacadan ahad au ta'yirihi atawa ngawiwirang ahad bila qabihi kulaqobna ahad qala ta'ala ngadau Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina la yaskhor ulah ngahina saha qaumun hiji qaum min qaumin ti hiji qaum asa buah-buah ayakuna aya itu qaum teh khairon eta leuwih alus minhum ti itu qaum wala nisaun sareng ulah ngahina hiji awewe min nisain ka pirang-pirang awewe asa buah-buah ayakuna yen bukti itu nisa teh khairon eta leuwih alus minhunna tinimang nisa wala talmizu sareng ulah ngahinakeun aranjeun angpusakum ka diri aranjeun kabeh wala tanabazu sareng ulah ngagero aranjeun kabeh bil alqabi ku pirang-pirang laqab wa iza azaka sareng di mana-mana milaraan ka anjeun saha safihun jalma bodoh bikalamin ku hiji obrolan pa'arid mangka kudu ngabalieur anjeun an ijabatihi tina ngajawabna itu si sapih kama saperti perkara qala nyarios syairu tukang syair idza nataqo di mana-mana ngobrol sasapihu jalma bodoh pala tujibhu mangka ulah ngajawab anjeun ka itu sapih wa khairun sareng eta alus min ijabatihi tina ngajawabna sapih teh asukutu ari repeh sakatu repeh kuring anis sapihi ti jalma bodoh padzonna tuluy nyangka itu si sapih ani kana sayaktosna kuring ayitu eta apes kuring anil jawabi tina ngajawab wa ma ayitu bari henteu apes kuring wallahu a'lamu bissawab.